Ngajaga kebersihan awak teh penting tina tonggo nepi handap. Ieu salah sahiji cara pikeun ngajaga kebersihan awak. Saenggeus adus kuring dahar makanan nu bergizi kawas angeun. Oh iya, ulah hilapnya nyeseh lengan sebelum dahar. Sarapan ti isuk penting ku awak. Makan makanan anu bergizinya. Lamun geus dahar sayuran eta, dahar buah jeung vitaminnya pikeun daya tahan awak. Nyeseh leungeun jeung sabun atawa hand sanitizer nepi bersih supaya terhindar dari kuman. Ngajaga kebersihan imah oge penting. Ieu dilakonkeun pikeun luput tina kuman. Hiji deui, kuring teu indit kaluar imah guna nyingkahan virus. Tetep stay at home nya.